angkat jasa. Ya Allah, cak Kangjeng Nabi Ayub, atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah, atuh moal nyeri dicabut nyawa. Moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kangjeng Nabi Yusuf titah keluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir. Duh, eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan, heran aing mah heran. Ya, cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beugeut Yusuf. Nyahoon, eta mah. Kulantaran terus dijejeleh ku sanagara. Panggil awewe. Ngabaris ya di dinya. Bere peso jeung apel. Begitu keur kieu-kieu Yusuf taal. Begitu Kangjeng Nabi Yusuf keluar, ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo. Ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah. Nyaos ya bacocoran. Geus getih ambalaya bacocoran terus bae. Kumaha ngaromongna? Masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Ieu mah lain manusia, malaikat ieu mah turun dari kayangan. Tuh, cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah. Aing onam teu korban, sia ramo beak tah. Ku kasep-kasepna. Tuh, awewe di urang. Nu tatadina ka urang teh ngajejeleh. Barang nolo urang, lo menjajah jajore jasa. Sial sugat. Lumantak lamun geus kos kitu, lalaki mah datang ka Cisoka. Datang ka Cisoka, diwirid geus pokona mah. Lah, awe sok nyiduhan kitu mah geus wae. Beak ujian. Wirid 7 poe, baca ku urang. Ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Dibacana sapenting 75. Baca ku urang. Tiukeun sarwiti Cikupa pung. Datang urang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Molotot bae nya. Nah, sia kena. Ngomongnya nama hadza basyara. Woi, ieu mah lain manusia. Nah, mantap ya. In huwa illa jinnun. Jesial orang lain mantap, orang aing pajar jin. Teu kataekan tah mah. Oh, jadi jurig buai ge. Ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu. Saha Sarwiti lahirna poe naon? Poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang. Ye jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha. Lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon moal bejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya. Malam sekian poe naon malam naon bintang naon pas apa teh terus bae pan bintang teh masyaallah di porosna masing-masing teh mentek dina ilmu sulam ketika urang deuk nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mentek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese. Poena mata poena kaler kidulna bintangna geus diitung atuh hese-hese amat. Nah ketika urang deuk melet geh diitung. Sok Sarwiti lahir poe Minggu. Pedang apa batik? Jam sabaraha? Jam 12. Oh. Mustari berarti. Yes. Hitung Sarwiti sin berat 30 ro 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ieu mah ya jatuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih. Nah, timur, sok, kuari, sabaraha sesana,
ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia. Abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos kitu gitu masyaallah. Hawazun H5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid ada ilmu dukun juga nana tuh saya ilmu dukun mau kos gitu tirin ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imah Sarwiti di mana Sarwitina tenden 7 batu di dinya maka 7 batu wirid kan bismillahirrahmanirrahim hadiah heula beres hadiah we ma hadza basyarain wa illa malakun karim man hadza basyarain wa man hadza illa masyarain beres timpukeun tiu bala timpukeun ka imanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hate sarti dem asal ada ratang sia ka aing jadi wali moal dibere sia mahal ilmu aing mah kos kitu mah. Sulawaka kelanan wirid deui isukna batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna deng mulai kadeure saya di mana engkau berada tilu wari mah ada basyarain wa malakum karim ada basyarain mana kan timpukeun deui mulai geus teu dahar kengen cak mana sia lain gara dahar sareubeuh mah bangunna ti kamari sia teu dahar tayang dahar mah can kanyawan karak 3 peuting kan 4 mah hadza basyarain wa mah hadza basyarain tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi yang kemana ngomong Zaid emang kadang gitu kumaha kadang asana kasep jasanya yo nyala di mana sih di mana ngomong-ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun ku ari ku sia di alem mah coba nita budak gerokeun cak mana teh digerokeun teh SMS ku sia tuh geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet gas sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurig teman ulah siap mau beres ya kajian ka aing datangnya moal kajian ku komagi aing mah eta mah nyaritakeun ahli hikmat kos kitu teh pagaweanna jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir anu oh sia itu berarti hitung tek oh lamun dek dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu wah di wirid ujianana masya Allah jualan naon ge laku bae eta kudu tepat heula tah eta bae tu cenah kiai mah moal beres sarua geset dikira meren moal sebab can kadeuleun niat benerna doraka lamun geus niat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabar eta lah ilmu perdukunan nuantak nu calon lurah mah bego datanglah ka dukun ya menang bendera naon sia biru
Penon dia makan minggu biru minggu. Wow, berarti sia kudu keluar ti imahna jam 4. Teu meunang jalan hareup, kudu jalan dapur. Makanya di dapurna aya sumur di dinya. Lain menang ngubrus ya ka sumur. Teu beres. Gas kukurubusan los keluar kudu jam 4 bae. Hayo. Asal karuar ti imah bengkes ya diuk di mana bae masalah. Gelanan tah lamun ke rada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajen ku kumaha ge menang berem ilmu dukun mah kos kitu aja supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol eueuh bae elehna dukun kos kitu kekekekekekekeknya ieu ari lamun anu kanu maksiat berem begitu berem bedak wah molotot kangge Nabi Ayub lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh kangge Nabi Ayub teu kuat langsung kelengen dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta rupana eta tawa boro-boro dicabut nyawa tah neuleuna geus poharanas angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba kafir hareup bedak barang bentak anjeun Nabi langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut gitu. Aduh, jadi geus paeh teh heula ieu. Geus tah beunang 10 menit, kulasa kulisi. Udang Kangjeng Nabi Ayub. Ngageledak deui. Lantaran pohoan malaikat maut can robah. Aduh, tadi malaikat ngalalaga jelema mah. Cek bakal lepan ngegeledak deh oh aing can robah aduh geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun ayo pulang ayo geura bentak moal wakak geus robah tancan geus robah geus bener geus enggak pinsan deui asa dajak garet geus emang geus bentak oh bener asli deui cek Kangjeng Nabi Ayub rupana eta mah parah amat. Widih, kemasianna ge luar biasa. Hiji kulitna hideung sakumaha seng. Kastrol hideung. Nomor kadua kaluar ti sabulu-bulunana. Nomor katilu buukna ganti ku ari jadi kawat. Ngerumbai ka handap. Tina mata kala luar getih pika sieun pika ijieun nu mantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut teh lompatan jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa izi zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna kawak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing deuk dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masyaallah wahara jasa kitulah tingkah balakul maut mantep kayak jelema nyandung nu kolot jeung nu ngorah pas
giliran kanu kolot bapakna datang giling anakna lompat bae ka mana mama diharap sama malakal maut siapa nyawa malakal maut cak kiai ge tuh malakal maut tuh orang di deuleu bapak sia mah sungana malakal maut jah hideung ceuk nya orang bapana hideung iku anakna pada malakal maut ya hiji hideung kaduana marah bae di imah katilu terak mare duit kos malakal maut kos gitu cak mana bapak sia mah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut sial jasa tah kos gitulah tapi ai ka anu sok ngaji ka jelema nu soleh kasep sering jasa tambah sering kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep manggih nu kasep mantak engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ade sehingga ada tanya si Mas dari mana ini Mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meren ini mah orang Blitar meren ini mah tanya si ade tetep urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatang dedeleuan rupa-rupa engke tah ieu lah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul khotimah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah geus napas rada hangkeut mah langsung Allah 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 terus bae hate urang teu kudu aya soraat Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah ketika urang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngalobrol ngobrol teh betah mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat bakal keluar sia keluar kecuali dek nalkinan mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah loba anu recok engke nya nurutan la ilaha illallah geus asal geus bisa ulah ditambah ulah dipaganding geus bisa geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung tah talkinan de Allah 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 ulah salah nalkinan Allah 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 jangan nurutan ke Allah 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 lah lamun keur mejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapak urang uwa urang emang urang kebenaran urang hadir sakaratil maut kos kitu nalkinana tah Allah Allah kenyana nurutan Allah 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 laqinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut laqinu mautakum la ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 tuh al-yawma tujzauna 'adzabal hun dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna ku perkara nu aranjeun ngararomong alallahi ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh kuari bakal disiksa sia dibales sia wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah nah kuari balesanana al-yauma tujzaun masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamu munafikin jeung pasikin
sarua nu maksiat ge di dunia na iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal cek malaikat al yauma tujzauna bima kuntum ta'malun poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun nu kamari keur hirup sia migawe mabok kamari magawe zina judi dan lain sebagainya al yauma wari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia bungkus pandian bungkus saraten mun kafir mah langsung pasek atau ki tumbak siap geus bungkus pandian bungkus saraten datang ke jero kubur geus kapanggih amal-amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah dihijikeun amal maling amal korupsi amal zina amal